Tuh, dengekeun ku sia koplok tah, anu dararemo anu ngaruksak gedung sate goblok. Sia mah apa nanaon ka Pak Dedi, sia mah nya nanaon teh ngahujat ka Pak Dedi nya. Der ayeuna eta gedung diruksak ku sararia gara-gara demo. Sik atuh kudu mikir sia teh koplok. Sia mah bisana ngaruksak wae anjing cek aing ge percuma demo ge. Ari ukur ngaruksak mah anjing, aing ge bisa demo ngaruksak mah imah batur ku aing dobrak abrik we ku aing. Tapi sia teh kudu mikir eta teh meunang ngalus-ngalus Pak Dedi, meunang ngabangun Pak Dedi goblok gedung sate teh dialus-alus. Ame orang Jawa Barat teh ninggalina resep gitu. Ieu mah da sia mah dararemo teh teu baraleg anjing sia mah percuma goblok ah. Demo ge da moal didenge komo bari jeung ngaruksak mah koplok. Kayang aing demo mah demo we ulah ngaruksak koploknya ka sararia. Aredan sia mah atuh. Aing ge kuli goblok teu kitu-kitu teuing aing mah. Aing mah tarang ngiluan demo, aing mah nanaonan, aing mah neangan duit tuh anjing. Da eta mah urusan pemerintahan. Komo bari jeung bener kecuali pemerintah anu teu bener goblok. Kakarek sia teh aduh anjing sia mah teu baraleg gitu teh. Tara ngararopi sia ieu ceuk aing ge naon memeh rek demo nya. Kudu aya salah sahiji kaharep ngomong baik-baik kitu hayang sia teh kumaha koplok. Ulah sok ngaruksak barang nu aya. Ari sia ayeuna geus ruksak barang nu aya arek bisa ngaganti moal anjing mesin laku mah geus moal bisa ngaganti tiwa Pak Dedi deui anu susah koplok ceuk aing ngararopi sia mah tara ngopi anjing.